endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu gerahan moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal corecor cai anu herang kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring kurangan di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matur pabalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata betah turun tumanina tak didinya lembur kuring aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu gerahana moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal curecor cai nanu herang kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pangabalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata betah turut tumanina tak didinya lembur kuring tak didinya lembur kuring
pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor cai nanu herang ka sorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal curecor cai nanu herang ka sorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pangabalikan lembur pamidangan nyadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Reka Saputra di channelnya Rahmat RD. Mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya. Saat ini saya berada di Tiga Heran, Desa naon? Desa Tiga Heran. Wah sahabat, indah banget buat kalian yang belum pernah kesini tuh. Masih ya, Kecamatan Raja Desa. Ya, ojek driver. Berangkat lagi Kang. Kita menuju ke bawah. Siapa tahu ada tukang kopi di sana.
indah pisan rupana soklah yang orang Tiga Heran. Oh, pesanannya tuh Jawa Tengah sahabat tuh. Moyan panon koe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor cai anu herang. Kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan. Lembur matu pabalikan lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan. Mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring. Aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan. Isuk-isuk nu keurahana moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal curecor cai nanu herang. Kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan. Lembur matu pangabalikan lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan. Mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring. Tah didinya lembur kuring. Nah, ya kuda ya kuda. Nah, suguhannya ini ada minuman.
buah duren, sahabat. Kita lihat ini ada ikan-ikan. Wah, mantap ini. Nah, sahabat, guramenya. Masih tertutup kabut, jadi pegunungannya belum begitu terlihat ya sahabat. Ini sudah jam 8 pagi. Saya berada di Desa Tiga Heran, Kecamatan Raja Desa.